Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina ieu video, simkuring baris medar lengkah-lengkah ngagunakeun Anchor pikeun nyieun media pangajaran dongeng SMA kelas 10 anu tangtuna bisa jadi pituduh pikeun guru basa Sunda dina ngagunakeun media pangajaran. Kompetensi dasar nu kudu dihontal nyaeta anu kahiji, membandingkan jenis dongeng berdasarkan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Anu kedua, menampilkan berbagai jenis dongeng dengan cara ngadongeng, monolog, atau dramatisasi. Hayu urang langsung wae kana lengkah-lengkahna. Lengkah kahiji, rek buka Google, tuluy asup kana link www.anchor.fm. Sabada muncul, tuluy pencet sign in lantaran urang kudu asup heula kana akun. Lamun can boga akun, saderek bisa daftar heula kana sign up. Tuluy eusian ngaran, email, password, jeung satuluyna. Tapi, urang bisa langsung login kalawan ngagunakeun akun Facebook atau akun Google. Contona, simkuring baris login ngagunakeun akun Google. Klik akun Google-na. Sabada asup kana akun, urang bisa langsung mencet tulisan new episode. Tah, di dieu aya sababaraha fitur nu bisa dipake. Kahiji, fitur record. Nyaeta pikeun ngarekam sora urang. Anu kadua, fitur library. Nyaeta tempat ngumpulna file nu geus diapukeun ku urang. Anu katilu, fitur music. Nyaeta pikeun nambahkeun musik kana podcast urang. Anu kaopat, message. Nyaeta pikeun nambahkeun pesan sora ti pamiarsa kana podcast urang. Anu kalima, transition. Nyaeta pikeun nambahkeun efek sora. Tah, pikeun ngamimitian nyieun podcast, urang bisa ngarekam sora langsung make fitur record atawa bisa langsung ngeklik to upload or drag files here. Nah, tuluy teangan filesna. Atawa kusabab simkuring geus boga file dina library, tinggal ngasupkeun. Tinggal dibetot kana your episode. Nah, tuluy pencet add background music. Pikeun nambahkeun musikna. Contona, iya, tuluy apply. Tungguan sababaraha menit nepi ka prosesna beres. Tuluy pariksa naha musikna geus asup atawa acan. Saupama acan, balikan deui lengkah nu kagenep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah geuning musikna can aya. Urang kudu ngabalikan deui lengkah anu kagenep. Add background music. Tuluy pilih musik nu sarua. Klik apply. Tuluy pariksa deui naha musikna geus asup atawa acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dulur-dulur sadayana, kumaha daraman? Alhamdulillah. Mugia urang salawasna dipaparin kesehatan. Amin. Dina banget ieu, simkuring baris medar materi perkawis dongeng. Tangtosna bakal langkung rame tina podcast nu sateu acana.
nyaeta masih di podcast Kamemet Balarea. Tah, ayeuna mah sumangga urang ngaregepkeun ieu podcast. Siap? Wilujeng ngaregepkeun. Tung wae klik save episode. Tuluy eusian. Judulna contona podcast dongeng. Tuluy eusian oge deskripsi episodena. Contona jenis-jenis dongeng. Tuluy urang oge bisa ngatur rek ira ieu podcast teh diapungkeunana. Contona simkuring bakal ngapungkeun ayeuna. Riset tunau. Di handap oge, urang bisa nambahkeun gambar pikeun jadi sampul podcast urang. Upload new episode art. Tuluy teangan mana gambar nu bakal dijadikeun sampul podcast urang. Simkuring geus milih gambarna. Tuluy urang oge bisa ngatur ieu podcast teh rek dijadikeun sabaraha episode. Tuluy bakal ditandaan nah ieu podcast teh alus keur diakses budak atawa henteu. Sanggeus kitu mah publish now. Podcast nu geus di-upload bisa langsung dibagikeun ka batur kalawan ngaliwatan Facebook, Twitter, atawa link anu bisa di-copy atawa disalin ku urang pikeun langsung disebarkeun ka batur. Sakitu lengkah-lengkah ngagunakeun media pangajaran Anchor teh. Mugia aya mangpaatna kanggo kamekaran pangajaran basa Sunda. Amin. Hurip Sunda. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.